Set Kang Haji. Kenaon Haji? Biasa we men ngalamun. Ih, ya Haji. Tong sok loba teh ngalamun. Kena bisi ieu. Bisi naon ngaranna teh? Bisi kasarumahan. Yes, sia nya moal atuh men. Hampir aku teh kasarumahan. Lain Haji, urang kadang sok bingung euy. Bingung kumaha men? Lu bingung mikiran jelema. Kelak-kelak maksudna kumaha men kieu Haji? Kan di antaranya nya loba lah jelema nya. Lain loba aya lah di antarana. Anu jelema teh sok bisa teh mapagahan batur, bener, bisa nanti nita ka batur, nita bener, itu ieu. Padahal dirinya sorangan papagahan kene batur Haji. Oh, ai masalah jelema kitu mah emang loba kene men, loba kene. Hayang nampol make umpak we beungeut mas kitu Haji. Nya aya tampol teh mah ulah atuh men esi. Ieu nyalain masalah ulah kitu nah Haji, tapi kan urang teh kan kudu bener-bener lamun bisa mapagahan batur teh urang sorangan aja kan kudu geus bener-bener tamat lah mun cara tamat teh mah ulah bisa mapagahan unggul tapi dirinya sorangan teu balik Haji. Begitu maksud urang teh. Bener men lamun nimpo ka leuba deui mah sarua urang men teresep men kalau gitu teh men. Nya heuh lagu nikah Haji sarua teresep. Bahkan urang mah aya gitu sok hayang ieu wae, sok hayang nyekek Haji. Tong dicekek men mun arek karungan ongkoh men. Heeh bener. Tong cekek unggul, karungan nya, karungan terus bener. Naon ngaranna teh? Terus kumaha? Bek karbit terus alungkeun ka wahangan. Kumaha teh Haji? Bener kayak gitu. Ya heuh bener tah gitu. Sebal urang mah ka gitu sawe numpon gitu teh. Kelak-kelak lain ngomong-ngomong aya ngomongkeun saha men? Hah? Sia ngomongkeun saha? Urang ngomongkeun Kang Haji. Goblok teh.